Qala ngadaw kangjeng Nabi man lazimal istighfar. Sing sahaja mah anu ngalajimkeun, anu ngadawamkeun, anu ngabiasakeun kana istighfar, ja'alallahu min kulli dhaiqin makhrajan. Maka Allah Subhanahu wa taala bakal maparinkeun kajami-jami anu dawam istighfar dina setiap kasulitan, ku Allah bakal dipaparingan jalan keluar, ya, makhraja, solusi tempat keluar, jalan keluar. Jika jamaah anu ngalajimkeun istighfar, bila setiap urusan anda pasti anu hese bakal digampangkeun ku Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sarena puji kagungan Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngersakakeun tur nguasakeun urang sadaya dina ieu waktos tiasa hadir deui sasarangan berjamaah di ieu masjid seja ngalaksanakeun kewajiban anu rutin nyaeta pangaosan malam Kamis. Mudah-mudahan ti kawit angkat dugi ka mulihna deui cing dijantenkeun amal soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sarta kain bekal anu seueur kanggo urang jaga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat kali salamna Allah mugia salamina ditamih-tamih ka junjungan urang sadaya anu nyongcolan anu janten mata halang ti sadayana makhluk di sadayana alam habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluarga, ka para sahabat, ka para tabi'in tabi'at dugi ka urang sadaya dugi ka dintenan kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sadaya, sanyana di antara ibadah anu gampang tur ageng buruhanana nyaeta ngabaseuhan lisan ku zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiat ka salah sawiya sahabat mantena, la yazalu lisanuka rahban min zikrillahi azza wa jalla. Kaula pepeujeuh wasiat ka anjeun yen lisan anjeun ulah eureun-eureun cenah baseuh min zikrillahi azza wa jalla tina zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu maha agung. Di antara dikir-dikir anu seueur aya dikir anu agung nyaeta istighfar. Naon hati istighfar teh? Nyuhunkeun hampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu waktos simkuring bade ngaduikeun adu patali sareng utamianana istighfar. Hartosna nyuhunkeun hampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh dina riwayat Ibnu Majah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Anu hartosna bagja kajalmi wajada anu manggihan fi sahifatihi dina buku catatan amalna istighfaron kasiron istighfar anu seueur. Bagja lamun urang menakan dina buku catatan amal urang ketika dibuka ku urang jaga di poe kiamat, wah menakan istighfar teh seueur. Bagja pikeun urang sadaya. Para jamaah sadaya, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hadis riwayat Muslim muningakeun, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Anu hartosna wa inni jeung sanyana kaula la astaghfirullah yakin kaula istighfar ka Gusti Allah fil yaumi dina sapoena mi'ata marotin 100 balikan. Eta teh saha? Kangjeng Nabi teh pangkatna Rasul. Kangjeng Nabi teh pangkatna Nabi. Kangjeng Nabi tara ngalaksanakeun maksiat da puguh teh maksum, dijaga diraksa tina ngalakukeun maksiat. Surgana jelas, surga Firdaus. Dina sapoe Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tara kalangkuh nyuhunkeun hampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala 100 wangsulan. Ari urang Nabi lain, Rasul sanes, sahabat oge sanes, wali sanes, ulama sanes, jami nu soleh sanes, ya. Dosa panglobana, surgana encan puguh. Istighfar urang sabaraha kali? 3 kali oge seuseut urang teh. Geus ngalaksanakeun salat. Kangjeng Nabi wae anu dijaga diraksa tina maksiat, surgana parantos jelas. Istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dina sapoena 100
wangsulan atuh kantenan urang mah tak itu berartinya kedah seueur ngos istighfar ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tinangtos urang oge seueur dosa seueur maksiat dina ibadah teu sampurna. Para jamaah sadaya tong boroning saparantosna ngalaksanakeun maksiat saparantosna ngalaksanakeun ibadah oge urang mah diparentah ngalaksanakeun istighfar disarankeun maca istighfar dina sabada ngalaksanakeun salat urang diparentahkeun atanapi disarankeun macakeun istighfar astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aya oge astaghfirullahal azim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Biasana diurang 3 kali maca atawa sok aya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Disebut eta teh sayyidul istighfar, rajana istighfar. Aya oge anu pondok astagfirullah 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 astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Aya Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tong boroning tos ngalaksanakeun maksiat tos ngalaksanakeun ibadah oge urang dituntut disunahkeun maca istighfar nyuhunkeun hampura ka Gusti Allah. Naon sababna? Urang tos ngalaksanakeun ibadah disunahkeun macakeun istighfar. Sabab ibadah urang termasuk salat urang sadaya dina ngalaksanakeunana jauh sareng anu dipikahoyong ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon atuh kahoyong Allah? Saur Allah dina Al-Qur'an di antarana ngalaksanakeun salat teh wa aqimis sholata li dzikri. Jalankeun ku anjeun laksanakeun ku anjeun adegan ku anjeun salat li dzikri wungkul dzikir ka kaula wungkul eling ka kaula. Simkuring sadayana cikinten-kinten dina ngalaksanakeun salat teh hate dzikir ka Gusti Allah eling inget ka Gusti Allah atau napi kasalian ti Allah urang dzikirna dina ngalaksanakeun salat. Madep ka kiblat nya badan urang malahana dina bacaan oge dina bacaan iftitah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Abdi yang harapkeun jiwa raga abdi kadat anu nyiptakeun langit sareng bumi buktina hate ka mana teu konsentrasi henteu khusyuk dina ngalaksanakeun salat teh. Tong boroning geus nincak Fatihah tong boroning nincak kana surat tong boroning nincak kana ruku
sujud ka dituna kakarek dina doa iftitah ge urang pikiran geus ka mana-mana. Hate geus ka mana-mana. Urang teh selingkuh jero-jerona mah ka Gusti Allah. Hate teh eueuh bedana seperti urang ari awak yang hareup ka pamajikan, punten nya. Ari awak yang hareup ka pamajikan, ari pikiran inget karo sanes. Eta teh eueuh bedana seperti kitu. Dina ngalaksanakeun salat urang lolobana kitu. Lamun diibaratkeun awak urang teh yang hareup ka pamajikan, tapi pikiran inget karo sanes. Dina salat oge urang teh lolobana teh kitu yang hareup ka Gusti Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Abdi yang hareupeun wajah abdi ti luhur saujung rambut nepi ka handap sahibas dampal kadat Allah anu nyiptakeun langit bumi, tapi buktina hate mah emut kasalian ti Allah. Hate Allah Maha uninga kana hati urang. Para jamaah sadaya makana atuh pantes ketika urang tos rengse ngalaksanakeun salat, urang disunahkeun ngaos istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfaraneun salat urang. Pami kitu atuh kumaha? Ketika urang ngalaksanakeun salat teu bisa khusyuk, teu bisa konsentrasi, eureun salat tong eureun tuluikeun we. Nanging saparantosna salat urang sadayana disarankeun nyaeta ngaoskeun istighfar sarta berusaha urang sadaya dina ngalaksanakeun salat usahakeun mah kedah nya diusahakeun kumaha kewe geus salat mah hate kaditu kadi ge kembali ulah tapi usahakeun urang sare khusyuk konsentrasi nya dina ngalaksanakeun salat. Para jamaah sadaya jami-jami anu saroleh parantos nyontoan ka urang sadayana dina surat Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Marantena jami-jami anu saroleh dina waktu sahur menjelang subuh hum marantena yastaghfiruna nyaluhunkeun hampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Istighfar jami anu saroleh. Cobi ieu jami anu saroleh teh siangna ngalaksanakeun saum. Siangna ngalaksanakeun sedekah. Wengina ngalaksanakeun tahajud. Tapi sok sanajan aranjeuna siangna ngalaksanakeun saum, teu kakantun sedekah, wengina ngalaksanakeun tahajud. Tapi anggar ditutup tina kegiatan marantena ku istighfar. Sabab naon? Sabab istighfar teh lain ngan ukur. Pikeun jami anu tos ngalaksanakeun maksiat. Tapi pikeun jami anu tos ngalaksanakeun ibadah oge disunahkeun istighfar. Para jamaah sadayana An Abdillah bin Abbas nampi ti Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin nabi nampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Kangjeng Nabi man lazimal istighfar sing sahaja mah anu ngalajimkeun anu ngadawamkeun
anu ngabiasakeun kana istighfar, ja'alallahu min kulli dhaikin makhrajan, maka Allah Subhanahu wa taala bakal maparinkeun kajami-jami anu dawam istighfar dina setiap kasulitan, ku Allah bakal dipaparinan jalan keluar, ya, makhraja, solusi, tempat keluar, jalan keluar. Pikeun jama anu ngalajimkeun istighfar eta dina setiap urusanana pasti anu hese bakal digampangkeun ku Allah. Bakal aya we solusina teh. Bray, ya Allah, ku barokahna istighfar anu istiqomahnya anu dawam. Wa min kulli hamin faraja. Jeung dina setiap kabingung, jeung setiap kasusah pasti bakal aya jalan keluarna bunga. Bingungna susana moalillah. Jang jami anu lajib istighfar langsung bunga deui. Ya Allah, katanya. Wa razaqahu, sareng ku Allah bakal dipapinan rezeki min haitsu la yahtasib, tina jalan anu henteu disangka-sangka. Ieu pikeun jalma anu lajim teh nyaeta jalmi anu dawam, anu istiqomah, mayeng maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha? Pami bade nyontok ka Rasulullah mah nya 100 we sadinten ya. Ya eta da abi mah anu tadi teh nabi lain, rasul lain. Maksiat loba, surga can puguh, abi mah bade seueur pisan we mangga sae we. Bade 1000 wangsulan, mangga. Istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sarta jalma anu istiqomah, anu lajim maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, sakur-sakur perkara anu dicita-citakeun, anu dipikahoyong bakal laksana. Bakal laksana. Pikeun saha? Pikeun jalma anu dawam istighfar. Zaman kapungkur, aya hiji riwayat zaman kapungkur diuningakeun dina hiji kali waktos Imam Ahmad anu urang sadaya nya mengenal mantena salah sawios imam anu opat, imam mujtahid mutlak, nyaeta Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal teh salah sawios muridna Imam Syafi'i rahimahullah. Dina hiji kali waktos Imam Ahmad bari teu puguh oge tujuanana hoyong jalan-jalan, dina hatena teh nya dina manahna hoyong jalan-jalan, hoyong angkat ti Baghdad ka negeri Sam. Perjalanan jauh ti Baghdad ka negeri Sam. Bari tujuanana teu puguh we urang rek naon kitu bahasa urang mah teh make jeung hayang ka Bandung sagala gitu ya. Lamun bahasa urang jeung hayang ka Bandung sagala kitu Imam Ahmad oge. Angkat we ka negeri Sam. Caritana Imam Ahmad dugi ka negeri Sam. Waktu lohor Imam Ahmad lebet ka masjid. Di eta kampung di negeri Sam, lebet ka masjid. Terus dugi ka masjid ngalaksanakeun salat lohor dan ngarasa capek Imam Ahmad teh istirahat heula di masjid. Bari lain salah kadar istirahat mantena teh ngaos zikir, ngaos Al-Qur'an, dugi ka asar. Di asar dugi ka magrib kitu we dikir ngaos Al-Qur'an. Di magrib bari ngantosan waktos isya di eta masjid teh
dikir deui ngaos Al-Qur'an teras we berjamaah ngalaksanakeun salat Isya. Saparantosna ngalaksanakeun salat Isya jami-jami urang kampung eta anu aya di negeri Sam arwi anu kantun tinggal Imam Ahmad sareng pengurus masjid. Imam Ahmad ku sabab heuda saha atuh dulur di negeri Sam, saha atuh anu kenal di negeri Sam. Da sok sanaos mantena nya ulama anu terkenal, ulama anu terhormat, tapi kursa ala kadar dikanyahokeun namina unggul. Rupina mah henteu karena ada puguh kan baheula mah teu acan aya koran. Teu acan aya media sosial sapertos ayeuna. Pan urang mah geuninganan sok sanajan teu acan tepang sareng Ustad Abdul Somad. Ustad-ustad anu terkenal di Indonesia sok sanajan teu acan tepang lewat media sosial. Apa lain ngaranna unggul tapi rupana oge apa sigana lamun papangih kieu ge lah insyaallah gitu. Kenal gitu nya sok sanajan papangih di kieu na kenal. Baheula mah terang ka Imam Ahmad teh nami nawe hungkul ari rupina teu apa. Saur Imam Ahmad da kula di saha ieu sare geus we di masjid. Pangarsa hapunten abdi teh bade nyukeun widi saur Imam Ahmad ka pengurus masjid. Nyuhunkeun widi bade bobo di masjid. Wios saur pengurus masjid hapunten anu kasuhun Syekh ari Syekh teh panggilan ka sepuhnya teu terang yen eta teh Imam Ahmad padahal Syekh luar biasa kan ka sepuh sok sanajan memang teu berilmu asal katingal itu sepuh we sebutan oge bisa disebutkeun Syekh gitu nya Syekh hapunten Syekh da kusabab aturan di ieu masjid teu kengeng aya anu bobo di ieu masjid hapunten pisan. Pan abdi teh tebih ti negeri ti Baghdad ka dieu. Baghdad mah Irak nya. Ti Baghdad ka dieu ka negeri Sam abdi teh musafir hapunten we nyuhunkeun di widian. Abdi bade bobo di ieu masjid. Hapunten pisan anggar eta pengurus masjid tengah widian Imam Ahmad bobo di lebat masjid hapunten we. Nya ari kitu mah mangga atuh keluar weh Imam Ahmad teh tutupan we masjid teh ku pengurusna kunci kitu nya dikunci. Saur Imam Ahmad wios we atuh bade di luar we di halaman masjid we saur Imam Ahmad. Ternyata para jamaah sadaya karena aturan tangtosna oge Imam Ahmad sami teu diizinan bobo di pelataran masjid. Katingalieun tah nuju kitu teh katingalieun ku tukang roti. Kumaha teh? Nuju naon? Katanya nyarios naon ya antara pengurus masjid sareng Imam Ahmad. Nya nyaeta ieu teh kieu aya tamu ieu teh ti negeri sanes ti negeri berarti ti Baghdad ka negeri Sa maksudna mah anjeunna teh aya pamaksadan bari teu puguh oge pamaksadan buka bade ka mana. Ku abdi teh teu diwidian bobo di masjid. Ya di halaman oge di dieu teu kengeng. Kumaha tuh saur tukang roti teh ayeuna mah di ditu we di toko abdi kalaresan toko abdi tuh itu bedeh tuan jalan gitu nya ayo di abdi we tuh saur tukang roti teh ka Imam Ahmad jadi aya rasanya jeung deudeuh nya asih eta tukang roti ka Imam Ahmad atos we di abdi atuh hayu wios di dieu mah teu oge teu di dieu dia da imah aturan tangtosna oge wios di abdi we istirahatna. Alhamdulillah aya saur Imam Ahmad teh ieu geus anu ngaku. Sana poe ku tukang roti teh Imam Ahmad
ka tokona sanes bumina eta mah khusus we tempat icalan tokonya, tempat icalan roti. Da aya saur teh bumina. Di tempat anu sanes senteu di dinya gitu eta mah khusus we paranti icalan tukang roti teh dicanak we ka dinya. Sakumaha tamu dihormat, dimuliakeun ku bahasa sareng sajabina. Nuju tuang leueut sarta nuju biasa dina kursi lamun dina kursi istirahatnya deureun. Imam Ahmad marahatoskeun tukang roti eta dikir we ka Gusti Allah istighfar tuluy. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dipertahatoskeun ku Imam Ahmad, ya kan patalin sarang istighfarnya. Diperhatikeun ku Imam Ahmad eta tukang roti. Istighfar we tuluy. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dina sagala rupi kagiatanana aktivitas mantena kaditu kadieu calik tatih oge istighfar we ya panasaran. Imam Ahmad naros ka tukang roti teh pangarsa punten maksud bae naon kitu mohon punten pisan abdi bade naroskeun ari anjeun eta kaparhatoskeun ku kaula ditantari dugi ka ieu waktos dina sagara rupi aktivitas ngaoskeun istighfar. Oh nya alhamdulillah saur tukang roti teh tos sabaraha lami anjeun dawam istighfar ieu. Tos lami kirang langkung kana 30 tahunan abdi teh dawam istighfar teh. Cik. Abdi hoyong terang. Hasil tina istighfar anu karaos ku anjeun naon wae. Saur tukang roti tina rahasia fadilah istighfar sagala rupi kahoyong kaula sagala rupi doa kaula sagala rupi pamaksudan kaula diijabah dilaksanakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala terkecuali hiji saur eta tukang roti naon saur Imam Ahmad naon anu hiji teh anu teu acan dikabul ku Allah kaula geus sababaraha taun ngadua ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Allah jisim abdi hoyong tepang sareng Imam Ahmad anu mulia sareng Imam Ahmad anu dipika cinta eta abdi teh teu acan laksana teh hiji we cenah abdi teh teu acan ditepangkeun sareng Imam Ahmad dari ngadua mah geus sabaraha taun ieu teh hoyong tepang sareng Imam Ahmad eta mah hiji deui abdi mah anu teu acan dikabul ku Allah teh kumaha sareng Imam Ahmad Allahu akbar Allah anu maha agung pangarsa kieu sanesna saur Imam Ahmad kaula angkat ti Baghdad ka ieu negeri ka ieu kampung Sam ka negeri Sam bari henteu puguh tujuan teh karena katarik ku istighfar anjeun kaula dugikan teu di widian bobo di masjid henteu di widian bobo di halaman masjid karena naon karena katarik ku istighfar anjeun pangarsa kaula teh Imam Ahmad teh anu dimaksud anjeun para jamaah sadaya ya Allah Gusti ieu sanes anjeunna anu nyampeurkeun ka Imam Ahmad nya tapi ku barokatna istighfar ternyata anu agung anu mulia Imam Ahmad anu agung anu mulia Imam Ahmad anu nyampeurkeun tukang roti kunaon katajlib teh na katarik ku istighfar atuh kantenan rezeki para jamaah sadaya atuh kantenan rezeki dina kitab Taqiyul Qaul diuningakeun jalma sanyana istighfar teh eta tajlibu rizq narik kana rezeki subhanallahnya
Ada ulah waka ujug-ujug hayang hasilna urang. Hayang hasilna padilah rahasiana. Anu penting urang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala istighfar tos ikhlas cing seueur tul istiqomah insyaallah para jamaah sadaya. Eta riwayat anu hiji-hiji deui nya. Ieu ya supaya urang kamotivasi kadorong. Ka hiji deui ieu kisah nyata ieu nya. Ieu mah kisah bedia ieu mah. Di Kashmir aya hiji istri nya, aya hiji ibu-ibu ngagaduhan putra istri. Eta putra istri teh ngagaduhan panyawat tulang anu teu tiasa diubaran ku dokter mamana. Atos dari ubaran ka ditu ternyata teu damang wae. Ngan dipasihan saran ieu mah cenah anu spesial ngubaran kana penyakit tulang ieu mah nyaeta dokter Islam soleh urang India. Insyaallah cenah damang kalain sababiah dokter eta. Aya duduhan. Kusabab ibu eta teh heuda ti mana kitu nya. Ti negeri Kashmir ka negeri India ngabutuhkeun perjalanan jauh tumpak pesawat oge berarti meureun ngabutuhkeun ongkos di mana kitu nya. Tapi ieu si ibu ngagaduhan kebiasaan istighfar. Cara tukang roti teh tadinya kebiasaan istighfar. Singkat cerita para jamaah sadaya, da moal mungkin ku nurutkeun syariat ieu si ibu ti Kashmir angkat ka India heuda puguh oge dalam kana pesawat. Duit di mana gitu nya. Leumpang atau komo gitu. Para jamaah sadaya kalayan izin Allah Subhanahu hampir mirip caritana cara Imam Ahmad. Ternyata dokter anu tadi teh ya, dokter Islam anu soleh di India teh aya seminar di negeri Kashmir. Aya seminar. Angkat di India ka negeri Kashmir. Ari Kashmir teh beneran sarua we. Cara diurang lamun teh mah Bandung Barat we kitu nya. Bandung Barat teh pan urang teh aya di kampungna we di dieu kitu nya. Bandung Barat teh aya di kampungna di dieu gitu. Itu ge Kashmir teh si ibu eta mah duka di mana gitu nya. Di Cibedugna urang lamun di Cibedug teh mah. Para jamaah sadaya dan teu heseun eta Allah Subhanahu wa taala ngarasakeun ngadatangkeun eta dokter kasih ibu eta. Kalayan sababiah parantos teh turun di bandara. Angin dibarengan ku hujan ageng pisan. Ya Allah, saparantosna eta teh kan tos turun ti bandara teh kana mobilnya. Saparantosna di perjalanan angin, hujan. Ya Allah ageng pisan. Mutuskeun cek dokter teh atos lah liren aya mah di kampung ieu nya. Satu acan dugi ka tempat seminar, liren we di dieu. Bahaya ieu. Loba nu cinggereleng mobilnya ku hujan angin mah kitu nya. Tos we liren di dieu. Liren we. Di eta kampung kaleresan lirena teh ti si ibu anu tadi teh. Ti si ibu anu boga budak penyakit teh tadinya penyakit tulang. Saur si ibu teh, "Jang, di mana anu bahasa urang mah gitu nya? Jang di mana? Oh, abi teh anu Bu. Sok atuh linggih ti dieu hujan di luar mah para raseur. Sok atuh urang cai-cai atuh di bumi mah, ka bumi." Parantos di bumi eta dokter nguping. Ka budak anu keur harurungan nya ku panyakit ya. Saur eta dokter teh, "Bu, ari eta siga aya murang kali harurungan kunaon muhun nya ta pangarasa ieu teh sararasna mah pun anak teh ngagaduhan panyawat tulang." Tos ubar aber ka ditu ka dieu aya nuduhan ka dokter anu heuh teu acan damang wae aya anu nuduhkeun ka abdi teh saurna teh aya cenah ahlina di India dokter Islam soleh namina anu kumaha saur eta dokter eta subhanallah masya Allah saur dokter Bu
anu dimaksud ku ibu abdi pisan. Dokter anu dimaksud ku ibu abdi pisan. Anu akhirna dinu naon tilanongan nya singkat cerita. Para jamaah sadaya tuh ku barokahna istighfar teh geuninganan kalakah datang anu dipikahayang anu dimaksud teh. Jadi intina mah kieu lamun urang hayang rezeki, hayang duit nya di samping urang usaha teh ngalengkahkeun suku seueurkeun istighfar. Insyaallah ku Allah bakal digampung. Lamun urang hoyong jodoh ya, hoyong jodoh kan ieu aya berenan barudak yang dikata tanya. Hoyong jodoh seueurkeun istighfar. Insyaallah kitu nya bakal dipapangihkeun. Jeung jodohna buah-buah jodohna oge langsung ka imah urang kitu nya. Hoyong boga budak oge gampil. Saudina Al-Qur'an ieu mah saudina Al-Qur'an istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wal banina. Hayang boga budak oge hese boga budak teh hayang boga budak oge saur Allah sanes saur simkuring seueurkeun istighfar. Kitu para jamaah sadaya. Rupina sakitu mudah-mudahan urang sadaya cing tiasa seueur maca istighfar tur istiqomah sarta Allah maparinkeun fadilah rahasia keagungan istighfar kanggo urang sadaya terutami sagala rupi kalepatan dosa urang sadaya cing aya dina pangapunten mantana amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.